Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tepang deui dina bahasan pelajaran bahasa Sunda. Materi nu baris dipedar dinten ayeuna nyaeta ngeunaan sisindiran. Hayu urang dititenan pengden sasarengan ngeunaan sisindiran. Nu bakal dibahas dinten ayeuna tadi terus didudukikeun nyaeta ngeunaan sisindiran. Naon atuh sisindiran teh? Sisindiran nyaeta asal kecapna tina sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun. Henteu togmol luyu jeung eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Sisindiran teh mangrupa karya sastra wangun ugeran lantaran kauger ku Purwakanti jeung Guru Wilangan. Sarta umumna dina sapadalisan teh diwangun ku 8 engang. Upama dipatalikeun jeung katerangan kamus di luhur, wangunan sisindiran teh bisa disebutkeun karya sastra wangun ugeran atau nepi puisi anu eusina dibalibirkeun heula diwangun ku cangkang jeung eusi sarta lebet ku Purwakanti. Eta sisindirannya. Ari anu disebut Purwakanti nyaeta padeukeutna sada atanapi sora kecap-kecap dina ungkara kalimah klausal atanapi prosa utamana dina wangun ugeran puisi pernahna boh ngarendeng ngajajar horizontal ya dina sakalimat ngajajar sapadalisan boh ngaruntui vertikal antar jajaran antar padalisan. Dina rakitan jeung paparikan Purwakanti teh cangkang jeung eusina. Padalisan kahiji cangkang Purwakanti jeung padalisan kahiji eusi. Padalisan kadua cangkang Purwakanti jeung padalisan kadua eusi. Ari dina wawangsalan nu Purwakanti teh maksudna atau hartina jeung salah sahiji kecap nu aya dina eusina. Ari cangkangna mangrupa wincikan hiji barang atawa hal anu kudu diteangan maksudna teh ya. Eta sisindiran. Upama ditilik tina wanguna jeung cara ngebrehkeunana sindiran dibagi 3 golongan. Nu kahiji rarakitan, nu kadua paparikan, jeung nu katilu wawangsalan. Eta upami ditilik tina cara ngebrehkeunana. Ditilik tina eusina ya. Paparikan jeung rarakitan bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta siri asih, piuruk jeung sesebred ya. Kitu. Jadi sisindiran upami ditinggal cara ngebrehkeunana dibagi 3 golongan. Aya rarakitan, paparikan, wawangsalan. Eta upami ditilik tina cara ngebrehkeun. Upami ditilik tina eusina, nah paparikan jeung rarakitan bisa dibagi 3. Aya siri asih, piuruk jeung sesebred. Kitu rupina. Hatur nuhun. Oke, urang dilajengkeun karena bahasan salajengna ya. Bagian wincikan tina sisindiran. Nyata aya rarakitan, paparikan jeung wawangsalan. Sakitu heula panginten bahasan ngeunaan sisindiran. Kumaha kahartos sadayana ya, upami teu kahartos mangga ieu video tiasa diulang-ulang, tiasa diperhatikeun, tiasa dibaca sarta ditulis materina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.